Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kumaha kabarna? Kelas tilu Ibnu Hayyan dinten ayeuna. Alhamdulillah. Sae. Allahu Akbar. Mudah-mudahan sadayana damangnya sareng sumanget diajarna. Dinten ayeuna urang diajar bahasa Sunda. Ngeunaan nyaeta pangalaman anu matak nineung. Ieu aya di bab 2. Tah. Naon ari pangalaman teh? Saha nu terang ari pangalaman teh naon sih? Pangalaman teh nyaeta kajadian anu kungsi kaalaman dina wangsa kaliwat. Jadi kejadian yang pernah kita lewati ya, yang pernah kita alami di masa sebelumnya. Nah, dina sababaraha kajadian anu kaalaman tangtu aya pangalaman anu hese dipopohokeun. Jadi pasti ada sebagian ya kejadian atau pengalaman yang memang sulit untuk dilupakan. Aya sababaraha hiji pangalaman anu kahiji pangalaman pikabungaheun. Jadi pikabungaheun teh berarti pangalaman yang membahagiakan. Anu kadua nyaeta pangalaman pikasediheun atawa pengalaman yang menyedihkan ya. Tah ieu namina sababaraha hiji pangalaman. Pangalaman pikabungaheun atawa pengalaman bahagia nyaeta jadi pepeling sangkan salawasna sujud syukur ka Allah anu Maha Kawasa. Jadi ketika kita mendapatkan pengalaman yang bahagia ya atau pengalaman yang anu pikabungaheun, nah itu menjadi pengingat kita untuk selalu syukur kepada Allah ya atas apa yang sudah Allah berikan kepada kita. Tadi dia contohna pangalaman pikabungaheun mainnya jeung babaturan. Nah, dinten ayeuna mah masih keneh teu tacan tiasanya sasarengan sareng lerencangan ameng kitunya atawa ulin kaluar sasarengan kawas kieu atawa piknik ka pantai kitunya teu acan tiasa. Kumargi masih aya keneh pandemi. Tah urang ayeuna ngadua mudah-mudahan urang tiasa deui ngarasakeun pangalaman anu pikabungaheun tina salah sahiji gambar ieu misalkan piknik atawa ulin bareng babaturan nya. Tah teras anu salajengna nyaeta pangalaman pikasusaheun atau pikasediheun. Tah pangalaman pikasusaheun teh pengalaman yang menyulitkan ya. Nyaeta biasana lantaran lampah nu kurang merenah ya. Biasanya itu adalah kejadian yang memang ada perilaku kita yang kurang misalkan kurang teliti atau misalkan kitanya sedang tidak fokus. Nah, contohnya di sini ada yang jatuh. Ya, ini kan pengalaman pikasusaheun atau pikasediheun. Nah, teras deui di dieu aya anu labuh oge nya gara-gara naon eta tah miceun cangkang cau nya. Nah, dia terpeleset menginjak ada sampah dari ini ya, bekas pisang gitu. Nah, ini merupakan pengalaman yang menyulitkan atau pengalaman yang menyedihkan. Nah, tina bahasa Sundana namina pangalaman pikasusaheun. Teras di dieu oge tanya kuring ngarasa bungah pisan ulin jeung babaturan. Ieu kalimat nunjukkeun kalimat anu pangalaman pikabungaheun gitunya. Pikabungaheun teh berarti bahagia. Nah, di dieu teh kuring ngarasa bungah pisan ulin jeung babaturan. Teras aya deui kalimat anu sanesna nyaeta abdi ngarasa bungah pisan piknik sareng kulawarga. Nah, di dieu
ngarasa bungah lantaran tiasa piknik sareng kulawarga ka pantai. Nah di dieu mah kuring labuh dina sapeda kusabab teu hati-hati di jalanna. Tah ieu kusabab teu hati-hati tadi janten labuh dina sapeda. Teras ieu aya bacaan. Nah di kaca 14. Nah anjeun sadayana bacanya ieu kaca 14 anu judulna Piknik ka Kawah Putih. Ieu pangalaman Ratna. Tah, saha anu pernah ka Kawah Putih nya? Ieu Kawah Putih teh aya di Bandung. Jadi ieu pangalaman Ratna urang bacakeun. Harita nuju pre-sakola. Pre-sakola berarti sedang libur sekolah. Sadidinten abdi tara ka mamana, paling-paling sasapedahan bari tara tebih deui. Asa kesel geuning pre teh. Dina dinten kalima aya Bibi Fitri raina mama. Jadi di hari yang kelima itu libur ya, ada bibinya namanya Fitri. Dia adik dari mamahnya Ratna ya. Nyarioskeun bade piknik ka Kawah Putih sareng rerencangan sakantorna. Jadi Bibi Fitri bade piknik ka Kawah Putih bersama teman-teman sekantornya ya. Abdi diajakkan, nah Ratna itu diajakin. Leuh mani atoh ya. Ratna itu merasa bahagia. Nah dia bahasana teh atoh, mani atoh ya diajak oleh Bibi Fitri. Enjing disamper ka dieu tabu genep. Kade Ratna ulah leleda bisi ditinggalkeun ku rombongan, saur Bibi. Moal atuh Bi, saur abdi. Jadi Bibi Fitri menyuruh Ratna untuk tidak boleh leleda gitu ya. Leleda tuh kedul. Jangan kesiangan intinya. Kata Ratna, moal atuh Bi, enjingna memeh adan subuh, abdi tos beres ti jamban. Leuh ieu nu bade piknik mani gorejag, saur apa bari gumujeng. Gorejag itu sudah bangun ya gitu subuh-subuh itu. Panginten pedah biasana mah abdi sering kasiangan hudang. Ya, biasanya kan sering kesiangan ya bangun tidurnya. Apan bilih ka kantun. Apan miosna bade enjing kene saur abdi. Tabuh 7 mobil rombongan mios. Sadayana aya 5 mobil. Di jalan teu acan seueur kendaraan. Janten dugi kasoreang teh teu macet. Padahal upami nuju macet mah sok mata kesel. Karena pagi-pagi berangkatnya, jadi belum banyak kendaraannya ya teman-teman. Di sini katanya di soreang itu tidak macet. Ari ka soreang mah abdi teh terang. Basa eta abdi diajakan ku mamah ka Bumina Uwah Haji Zakaria. Nah Bumina dicaket pasar. Tebih keneh Bi, abdi naros ka Bibi Yanti. Waktos mobil dugi ka Ciwidey. Di sini terang eta tempat namina Ciwidey teh apan abdi ninggal plang di payunan kantor kacamatan. Nya tebih atuh jalana teras-terasan nanjak, waler Bibi. Leres wae jalan teh sering nanjak di tempat anu kalangkungan seueur kebon stroberi, kebon palawija ge seueur. Hawa ngawitan karaos tiris padahal tos aya panon poe. Di jalan raya mobil teh mengkol ka kenca. Langkung nanjak sateras nama. Jadi jalana heureut. Di sisieun jalan seueur tangkal kai arageung. Duka kai naon wae namina. Da anu abdi apal mah bung ukur pines. Di tempat parkir mobil ka Kawah Putih teh kedah mapah heula. Mapai tetecean, jol wae ka sisi kawah. Paingan disebut Kawah Putih da geuning kawah teh warnana bodas. Dugi ka matak serab. Taneuh sareng batuna barodas. Anu disebut kawah teh pinuh ku cai sapertos balong lega. Luhurna ngebul seueur haseup sareng kaambung bau walirang. Jadi bau belerang ya.
Saur Bibi Fitri, kawah putih teh ayana di Gunung Patuha. Di sabudeureun eta gunung seueur kebon enteh. Upami teras ka kidul engke teh aya situ namina Situ Patenggang. Hanjakal piknik teh teu dugi ka Situ Patenggang. Padahal abdi hoyong terang. Saurna mah endah pisan. Kawah putih matak narik ati. Hiji waktos mah abdi hoyong ameng deui ka dinya. Upami aya waktos mah ka Situ Patenggang oge abdi hoyong amengan. Janten Ratna ieu diajakan ku bibina ka kawah putih. Di jalan enjing-enjingnya ninggal di jalan Ciwidey teh saurna teh seueur kebon stroberi, kebon palawija gitunya. Teras nanjaknya dugi ka kawah putih. Tadi kawah oge warnana teh barodasnya warnanya teh putih. Kemudian ada bau belerang. Nah ya, kawah putihnya itu adanya di Gunung Patuha ya teman-teman. Nah di situ kalau misalkan di sabudeureun Gunung Patuha teh seueur kebon teh, jadi ada kebun teh. Nah kawah putih ini matak narik ati. Jadi pengalaman Ratna ke kawah putih itu menarik ya, bagi Ratna itu menarik hatinya gitu untuk datang lagi ke tempat kawah putih tersebut. Tah ayeuna urang latihan ngalengkepan kalimah anu aya dina kaca 18. Urang lengkepan kalimah dina pengalaman Ratna nya. Nu kahiji, waktu diajakanan piknik teh Ratna keur pere sakola. Anu kadua, Bibi Fitri piknikna teh jeung rombongan rerencangan kantor. Nu katilu, diajakan piknik teh Ratna mani ngarasa naon? Ngarasa atoh ya atau ngarasa bunga, bahagia. Anu kaopat, waktu rek indit piknik, Ratna hudang nage gorejag. Jadi gorejag itu lebih pagi ya. Nu kalima, jalan ka kawah putih ti mimiti Ciwidey teh nanjak. Jadi terus nanjak gitu ya. Naik terus gitu. Kemudian nomor kagenep, di sisi jalan anu kaliwatan Ratna nempok kebon. Nah, melihat kebun apa aja? Stroberi jeung kebon palawija. Eta anu disebut kawah putih teh ayana di Gunung Patuha. Pangna disebut kawah putih teh lantaran kenapa disebut kawah putih? Nah, warnana bodas. Jadi putih itu dalam bahasa Sunda yaitu bodas ya. Bahasanya bodas. Nu kasalapan, di kiduleunana aya deui tempat wisata nyaeta Situ Patenggang ya. Pengalaman piknik harita pikeun Ratna matak narik ati. Jadi narik ati itu menarik untuk Ratna kunjungi kembali ya. Tah eta latihan ngalengkepan kalimah mangga diserat ulang ya ku anjeun sadayana. Teras tadi pancena nya tos macakeun nyaeta carita piknik ka kawah putih. Teras tadi ngalengkepan kalimah kaca 18. Eta wae pancen dinten ayeuna atawa tugas dinten ayeuna. Nah sing sumangetnya sadayan diajarna alhamdulillah parantos rengse dinten ayeuna. Mung sakitu ti Ibu. Hapunten bilih aya kasalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.